lana walidinika walinasi ajmain fiddarain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khomisu ari ieu bab anu kalima fi adabil alimi dina tata krama alim nu boga ilmu fi haqqi nafsihi dina hak diri na ieu alim. Jadi teu santri wungkul ajenganna oge kasebut dina ieu kitab. Wa fihi sareng eta tetep dina ieu bab isruna ari aya 20 naonana adaban tata kramana. Al-awalu ari anu kahijina eta ayyudima yen ngalanggengkeun ieu alim muraqabatallahi ta'ala, kana muraqabah ka Allah. Muraqabah teh asa diawasi tuluy gitu. Pisiri dina waktu nyumput wal alaniyati jeung dina waktu nemrak. Hese keneh eta krama alim. Wasani jeung ari anu kadua eta ayyulazima yen ngamistikeun ieu si alim khaupahu kana sieun ka Allah Ta'ala fi jami'i harokatihi dina sakabeh usikanana ieu alim wasakanatihi jeung cicingna ieu alim wa aqwalihi jeung pirang-pirang ucapanna alim wa af'alihi jeung pirang-pirang padamelanana alim. Fa innahu mangka sayaktosna ieu alim aminun eta anu kapercaya alama kana perkara ustudi'a nu dititipkeun ieu ma fihi di alim minal ulumi nyatana tina pirang-pirang ilmu wal hikmati jeung hikmah wal khosyati jeung rasa sieun wa tarku dzalika jeung ari ninggalkeun ayyulazima eta minal khiyanati ti sapalihna sifat khianat. Wa qad qala sareng nyata tos ngadawuh Allah Ta'ala la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunu ulah khianat aranjeun kabeh Allah ka Allah wa rasula jeung ka utusan wa takhunu jeung khianat aranjeun kabeh amanatikum kana pirang-pirang amanah aranjeun kabeh wa antum bari ari aranjeun kabeh ta'lamuna eta uninga aranjeun kabeh. Naudzubillah. Wa salisu jeung ari anu katiluna ayyulazima eta yen ngamistikeun ieu alim as-sakinata kana tenang. Wa rabiu jeung ari nu kaopatna ayyulazima yen ngamistikeun ieu alim al-wara'a kana apik. Hararese wungkul Gusti. Wal khamisu jeung ari nu kalimana ayyulazima yen ngamistikeun ieu alim at-tawadhu'a kana handap asor. Wasadisu jeung ari nu kagenepna ayyulazima eta yen ngamistikeun alim al-khusyu'a kana khusyu' lillahi ka Gusti Allah.
Wa mimma jeung eta tina sapalina perkara kataba anu nyeratkeun saha Malikun Imam Malik radhiyallahu an wa rahimahullahu ta'ala ila Rasyidi ka Raja Harun ar-Rasyid kieu bahasana ceuk Imam Malik iza alimta di mana nyaho anjeun ilman kana ilmu palyuro mangka ditingali alaika ka anjeun naon asaruhu tapakna ieu ilmu aya eueuh tapakna ceuk Imam Malik wa waqaruhu jeung wibawana ieu ilmu wa sakinatuhu jeung katenangan ieu ilmu wa hilmuhu jeung kasobaran ieu ilmu liqaulihi karna aya dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya al ulama'u ari pirang-pirang para ulama warasatul anbiya'i eta jadi pewaris para nabi wa qala sareng nyarios saha Umar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu ta'allamu kudu ngaji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu wa ta'allamu jeung kudu ngaji aranjeun kabeh ma'ahu sarta ilmu as-sakinata kana katenangan wal waqara jeung kana wibawa wa qala jeung nyarios sabadu salafi sapalih ulama salaf hakun eta hak alal alimi ka anu berilmu naon ayyatawaddu'a yen handap asor ieu alim lillahi ka Gusti Allah taala fi sirrihi nalika nyumputna ieu alim wa ala niyatihi jeung dina nalika nemrakna alim keur sorangan rek keur ngariung tetep tawaddu'na aya wayah tariza jeung ngariksa ieu alim min nafsihi tina nafsu na alim wayakipa jeung eureun ieu si alim amma tina perkara ashkala anu nyulitkeun ieu ma alaihi ka ieu alim wasabi'u jeung ari anu katujuhna ayakuna eta yen bukti naon ta'wiluhu sandaranana ieu si alim fi jami'i umurihi dina sakabeh pirang-pirang urusanana alim Allahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wasaminu jeung ari anu kadalapana eta Allah yaj'ala yen ulah ngajadikeun ieu si alim ilmahu kana ilmu na alim sulaman kana tangga ya tawassalu nu gawe tawasul ieu alim bihi ku ieu sulam ilal aghradi kana pirang-pirang tujuan ad-dunyawiyati nu bangsa dunya min jahin nyatana tina kapangkatan au malin atawa harta au sum'atin atawa sum'ah terkenal au syuhrotin atawa tegesna terkenal au taqaddumin atawa diutamakeun ala akronihi ngelehkeun babaturan ieu alim dianggap istimewa
watasiu jeung ari anu kasalapana eta alla yu'adzima yen teu ngagungkeun ieu alim abna ad-dunya kana pirang-pirang anak dunya bil masyi kulempang ilaihim ka ieu abna wal qiyami jeung nangtung lahum ka ieu abna ila idza kana kecuali di mana bukti bidzalika dina ieu masyu naon maslahatun kamaslahatan tazidu nu ngaleuwihan ieu maslahah ala hadhil mafsadati kana ieu karuksakan la siyaman terutama iyadhab lamun indit ieu si alim bi ilmihi mawa ilmu na alim ila makaniman ka tempat hiji jalma ya ta'allamu nu ngaji ieu man min uti alim wa in kana jeung sanajan bukti saha al muta'allimu anu belajarna kabirul qadri eta nu gede atawa nu agung pangkatna bal yasunu balik tanga jaga ieu si alim ilmahu kana ilmu na alim kama sapertos perkara sona anu ngariksahu kana ilmu saha as-salafu ulama salaf as-solihu anu solih wa akhbaruhum jeung ari pirang-pirang berita na ieu salafus solih bidzalika dina layadhabu ila makan masyhuratun eta terkenal ma'al khulapai sarta pirang-pirang khalifah wa ghairihim jeung lianti khulafa ruwiya kama saperti perkara ruwiya nu diriwayatkeun ieu ma an Malik bin Anas katampi ti Malik bin Anas annahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah qala nyarios ieu Malik bin Anas dakhaltu lebet abdi ala Harun ar-Rasyidi ka Harun ar-Rasyid seorang pimpinan faqala mangka nyarios ieu Harun ar-Rasyid li ka kuring ya Aba Abdillah wahai Aba Abdillah yan bagi peryogi naon antah talipa yen bulak balik anjeun ilaina ka kami hatta yasma'a sahingga nguping saha sibyanuna budak-budak kami al-muwatta kana kitab al-muwatta qala nyarios Malik bin Anas kultu ngucap abdi a'azza mugi ngamuliakeun saha Allahu Gusti Allah al-amiro karaja inna hadzal ilma sayaktosna ari ieu ilmu minkum ti aranjeun kabeh kharaja eta kaluar ilmu fa in antum mangkalamun ari aranjeun kabeh ajartumu eta ngamuliakeun aranjeun kabehu kana ilmu azza tah mulya ieu ilmu wa in zallaltumu jeung lamun ngarendahkeun aranjeun kabeh hu kana ieu ilmu zalla tah rendah ieu ilmu wal ilmu jeung ari ilmu yu'ta eta didongkapan ieu ilmu walayati jeung teu datang ieu ilmu wal ilmu yu'ta walayati faqala mangka nyarios Harun ar-Rasyid sodakta leres anjeun
Ukhruju kudu kaluar aranjeun kabeh ilal masjidi menuju ka masjid hatta tasma'u nepi kayen nguping aranjeun kabeh mana si sartana jalma-jalma. Wa qala sareng nyarios saha Az-Zuhriyu Imam Az-Zuhri hawanun eta hiji kahinaan bil ilmi ku ilmu ayyah mila ari yen mawa hu kana ilmu saha al alimu nu berilmu ila baitil muta'allimi ka imahna anu ngaji pa indaat mangka lamun narik ila zalika kana ieu ayyah milahu ila bait darurat naon daruratun madarat awik tadoj atawa nungtut hu kana dalik naon maslahatun kamaslahatan rojihatun anu unggul ala mafsadatib tidalihi kana karuksakan ngarendahkeun ilmu ala mafsadatib tidalihi kana karuksakan ngarendahkeun ilmu pala baksa mangka teu naon-naon eta tetep madamat salagi aya naon alhalu tingkah hadihi eta ieu inda acdorurah wa ala hada jeung kana ieu wujudud darurah yuhmalu ditangguhkeun naon ma perkara jaan nu datang ma an ba'di salafi ti sapalih ulama salaf bihada dina ieu ityan bil ilmi wabil jumlati jeung eta ku kasimpulan man ari jalma man ari saha gitu ajalla eta nu ngagungkeun man al ilma kana ilmu ajalla tah bakal ngagungkeun hu ka man sa Allahu Gusti Allah man ajallal ilma ajallahullah wa man ahanahu ahanahullah wa man jeung ari sajalma ahana eta nu ngahinakeun man hu kana ilmu ahana tah bakal ngahinakeun hu ka man sa Allah Gusti Allah wa hada jeung ari ieu maqalah teh muayyanun eta nemrak ditingali nemrak gitu. Wa qala sareng nyarios Wahbu bin Munabbih jadi alus nama batur nu nyamperkeun ka urang batur nu nyamperkeun rek ngawuruk lain nu ngawuruk nyamperkeun kanu rek diwurukan wa qala sareng nyarios Wahbu bin Munabbih Imam Wahab Am-Munabbih kana bukto sal ulama para ulama qoblana dina samemeh kami qadis tagnao nyata sugih ieu ulama bil mihim ku ilmuna ieu ulama an dunya ghairihim tina dunya salian ti ulama rogbatan karna resep ilmihim dina ilmuna ulama Pasbaha mangka jadi saha ahlul ilmi ahli ilmu al yauma dina ieu poe yabduluna eta mikeun ieu ahlul ilmi li ahli dunya ka ahli dunya ilmahum kana ilmuna ahlul ilmi rogbatan karna resep di dunyahum dina dunyana ahli dunya kitu pisan bener aduh Pasbaha mangka jadi sahlu dunya ahlu dunya qad jahidu nyata
benci ieu ahlu dunya fi ilmihim di ilmu na ahlul ilmi. Lima kana perkara ro'au nu ningali ieu ahlu dunya min su'i maudhi'i tina goreng kadudukan ilmu indahum disandingeun ahlul ilmi. Walaqad ahsana jeung nyata tos nyaekeun saha al-qadi Syekh Qadi Abul Hasan tegasna Abul Hasan al-Jurjani anu bangsa Jurjani haitsu qala sakira ngucap ieu Syekh Qadi Bahar Tawil walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama badato ma'un sayyartuhu liyasullama walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhdumi man laqaitu lakin li ukhdam walam aqdi jeung teu nyumponan kuring haqqal ilmi kana hakna ilmu ing kuntu lamun bukti kuring kullama bada eta salila nemrak naon tomaun sifat toma soyyartu ngajadikeun kuring hu kana ilmu sulama kana jadi tangga li pikeun kuring kitu tah walam abtazil jeung teu nyerenkeun kuring bi khidmatil ilmi dina khidmah ilmu muhjati kana raga kuring li akhduma supaya ngakhodim kuring man kajalma laqaitu anu manggihan kuring lakin li ukhdama tapi supaya dikhidmatan kuring aagrisuhu izan aagrisuhu naha melak kuring hu kana ilmu naonana izan kamulyaanana wa ajni jeung melak kuring hi kana ilmu dillatan naonana dillatan kahinaanana idan tina lantaran agrisu pattiba'ul jahli mangka ari turut kabodoan qad kana nyata buktos ieu ittiba aslama eta leuwih salamet walau anna ahlal ilmi jeung lamun sanyana ahli ilmu sonu eta ngajaraga ieu ahlul ilmi hu kana ilmu sona tah ngajaga ilmu hum ka ieu ahlu walau azzamu jeung lamun ngagungkeun ahlu hu kana ilmu
pin nupusi dina pirang-pirang diri la azzoma mangka ngagungkeun ilmu walakin ahanu jeung tatapina ngahina ieu ahluhu kana ilmu pahana mangka jadi hina ieu ilmu wadanasu jeung ngotoran ieu ahlu muhayyahu kana wajahna ilmu bil itma'i ku sifat toma hatta tajahama sehingga camberut ieu muhayya wal asiru jeung ari nu kasapuluhna hese ngaleungitkeun sifat toma komo mun urang anu diulem nyamperkeun teh urang nu nyamperkeun dari sakuduna mah nu butuh nu nyamperkeun gitu. Sedengkeun lamun urang anu ngadatangan mah diulem cek paribasana. Ti mimiti inditna oge geus hese ngurus niat teh. Sabab kendaraan dipake tuluy geus puguh ari capek mah pasti kaporsir. Pasti saeutik gedena salila di jalan ti mimiti ti lawang panto keneh geus mikirkeun ieu bensin bakal kagantian moal. Tiris bakal kagantian moal, capek bakal kagantian moal. Kitu we perang pikiran teh. Antara nedunan kawajiban tina pangulem jeung sifat toma nu aya dina diri. Makana kuncina ulah eureun mujahadahna tuluy we perangan. Lamun boga niatan goreng saperti kitu. Jika orang reka sawah tujuanna namah macul. Lamun aya belut mah ulah dilepaskeun bawa we. Tujuan utama orang indit kaditu ka dieu ngaji. Aya nu mere duit mah dina amplop ulah ditampik, tampa. Wal asiru jeung ari anu katu 10na ayyata khallaqo eta yen berakhlak ieu si alim bizuhdi ku sifat zuhud tu mujahadah we tuluy pi dunya dina dunya wa taqalluli jeung nyaeutikeun min hatina dunya bi qadril imkani kalawan ukuran kamampuan aladi anu layudiru anu teu ngabahayakeun ieu ladi binafsihi kana dirina ieu ladi au bi iyalihi atawa ka kulawarga ladi alal wajhi netepan kana jalan al mu'tadili anu normal nu meujeuh nu biasa minal qanaati tina sifat qanaah wa qallu darajatil alimi jeung ari pangsaeutikna darajat alim eta ayyas taqdira yen nganggap hina ieu si alim at-ta'alluqa kana cumantel bidunya kana dunya liannahu karna sanyana si alim a'lamu eta leuwih uningan bi khissatiha kana gorengna ieu dunya wa fitnatiha jeung kana fitnahna ieu dunya wa sur'ati zawaliha jeung gancang leungitna dunya wa kasrati ta'abiha jeung nyapekeunana ieu dunya bahwa mangkari si alim ahakku eta leuwih ngahak bi adamil iltipati bari teu aya nangalieuk ilaiha kana dunya wal istighali jeung katungkul bihumumiha
kunyusahkeunana ieu dunya. Waruya sareng diriwayatkeun anhu katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azza mulia saha manjalma. Qoni'a nu qanaat ieu man. Wazalla sareng hina saha manjalma tomi'a nu toma ieu man. Allahu akbar. Wa ni Syafi'i jeung katampi ti Imam Asy-Syafi'i lau aso lamun ngawasiatkeun jalma li'a qalin nasi ka anu pangberakalna di antara jalma-jalma suripa mangka ditasorupkeun ieu auso ila zuhadi ka ahli-ahli juhud. Palai tasy'ri maka mudah-mudahan kanyaho kuring man ari jalma ahakku eta leuwih ngahak minal ulama iti para ulama biziyadatil akli ku tambahna akal wa kamalihi jeung sampurnana akal. Wa qala sareng nyarios saha Yahya bin Mu'ad rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu. Lau kanat lamun bukti naon adunya dunya tibron eta emas batangan yapna baka ruksak ieu tibrun wal akhiratu jeung akhirat khozapan eta potongan kenteng ya beko anu tetep ieu khozpun lakana mangka yakin bukti kalakuan jeung tingkah yan bagi eta peryogi lil akili pikeun anu berakal naon isarul khozapi milih potongan kenteng al baqi anu langgeng alat tibri ngelehkeun emas al pani nu ruksak pakai pamangka kumaha wa dunya jeung ari dunya khozapun eta potongan kenteng panin anu ruksak wal akhiratu jeung akhirat tibrun eta emas bakin anu langgeng kumaha mun dibalikeun wa hakikun jeung eta pantes liman pikeun jalma alimanu uninga eman annal mala kana sanyana harta matrukun eta bakal ditinggalkeun liwarisin pikeun ahli waris wa musobun jeung dimusibahan bihadisin ku anu anyar datang ayakuna riyen bukti naon zuhudna ieu eman pihadina dunya aqwa eta leuwih kuat min rogbati tinimbang resepna eman wa tarkuhu jeung ninggalkeunana eman aksaro eta leuwih loba min tolabihi tinimbang nyuprihna eman wal hadi asyara jeung ari anu ka-11na ayyataba'ada eta yen ngajauhan ieu si alim andani il makasibi tina rendahna pirang-pirang pakasaban warodzilatiha jeung gorengna ieu makasib tob'an dina tabiatna wa an makruhiha jeung tina dipikangewakna ieu makasib adatan ceuk adat wa syar'an jeung ceuk syara kal hijamati sapertikeun gawe bekam
wadibagoti jeung nyamak kulit, wasorpi jeung tukang tuker duit money charger, wasiagoti jeung tukang jual beli emas, wanahwi zalika jeung saumpama nu kabeh. Wasani asaro jeung ari anu ka-12 eta aya jetani bayen ngajauhan si alim mawaddi'at tuhami kana tempat curiga, wa in ba'udat jeung sanajan jauh ieu mawadi' falayaf'al mangka ulah migawe ieu si alim sayan kana hiji perkara yatadomanu anu ngurung ieu syekh nakso muruatin kana ngurangan wibawa, wayustan karu jeung diingkaran ieu syekh dohiron dina dohirna, wa ingkana jeung lamun jeung sanajan bukti ieu syekh jaizan eta nu meunang batinan dina batina, painau mangka sanyana ieu si alim yu'arridu eta ngasongkeun ieu si alim nafsahu kana dirina alim lituhamati kana curiga, wa arrodo jeung ngasongkeun ieu si alim hu kana nafsu lil waqiati kana obrolan atawa gosip, wayuqi'u jeung ngaragrageun ieu si alim annasa ka jalma-jalma pidzununi dina pirang-pirang sangkaan al makruti anu di pikabenci, wa ta'simil waqi'ati jeung dosana ngobrolkeun, fa ini tapako mangka lamun metukan naon sayun hiji perkara min dalika tina ieu syekh lihajatin karna aya pangabutuh au nahwiha tawa saumpamana hajat, akhbaro mangka ngabaritakeun ieu si alim man ka jalma syahada anu nyaksin ieu si man hu ka alim bihukmihi kana hukumna ieu syekh wa bi'udrihi jeung kana udurna ieu syekh wa maksudihi jeung tujuanana alim kailaya sama supaya teu gawe dosa ieu si man bisababihi ku sabab ieu alim au yanfiro atawa kabur ieu man anhu ti alim falayan tafi'u mangka teu ngalap manfaat ieu man bi ilmihi kana ilmu na alim waliyastafidu jeung supaya nyuprih paedah saha al jahilu jalma bodo bihi ka ieu alim walida jeung kulantaran ieu akhbaroman qala ngandika saan Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulaini kadua lalaki ro'aya anu ningali ieu rajulain hukana se yatahaddasu bari ngobrol ieu nabi ma'a Sofiyata sartana Siti Sofiyah summa ajaza tuluy nerehkeun ieu rajulain ala rislikuma kana alon-alona anjeun duaan
Inna sanyana ieu mar'ah teh Sopiatun eta Siti Sopiah bintu Huyainah. Sumakola teras ngandika Nabi, inna syaitona sayaktos nari setan eta yajri berjalan ieu setan. Min ibni Adam ti anak incu Adam majrod dami dina tempat ngalirna darah. Pakhibtu mangkasieun kuring ayak dipa kana yen nyimpen ieu setan pikulu bikuma dina hate anjeun duaan syai'an kana hiji perkara patah lika mangkaruksak anjeun. Wasalisa saro jeung ari nu ka-13 eta ayu hafidho yen ngajaga ieu si alim alal qiyami kana ngalaksanakeun bisa'a iril islami kana pirang-pirang syiar agama Islam wa zawahiril ahkami jeung nemrakeun pirang-pirang hukum kaiko mati sholati saperti ngadegkeun salat pi masajidil jamaati dina pirang-pirang masjid jami' wa ibsya'is salami jeung nyebar luaskeun salam lil khawasi ka jalma-jalma nu pinter wal awami jeung jalma-jalma nu bodoh wal amri jeung marentah bil ma'rufi kana sae wan nahyi jeung ngalarang anil munkari tina damel mungkar ma'as sobri sartana sobar alal aza kana pilara sodian barina anu terang-terangan bil haqi kana bener ingdal kubaroi disandingeun para pejabat bazilan barina nyerenkeun nafsahu kana dirina alim lillahi ta'ala ka Allah ta'ala la yakhopu teu sieun ieu alim pihi dina amar ma'ruf laumatala imin kana ancaman jalma anu ngancam zakiron barina inget qaulahu ta'ala kana dawuh Allah ta'ala wasbir ala ma asobaka inna zalika min azmil umur wasbir jeung kudu sobar anjeun alama kana perkara asobanu keuna ieu ma ka anjeun inna zalika kana sanyana ieu sobrun teh eta min azmil umuri tina sapali pirang-pirang nu diwajibkeun nu dimistikeun wa majeng perkara kana nu buktos saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairu sareng lian ti rasul minal anbiya'i nyatana ti para nabi alaihi kana ieu ma minas sobri tina sabar alal aza kana pilara wa majeng perkara kanu anu buktos ieu anbiya yatahammaluna eta nyang hareupan ieu anbiya hu kana ma fillahi di jalan Allah min inkari atba'ihim tina ingkar ka para pengikut anbiya alaihim ka ieu anbiya mislu kososi Adama sapertos pirang-pirang kisahna Nabi Adam ma'a banihi sarta putrana Nabi Adam wasyis jeung Nabi Sis ma qaumi sarta kaumna Nabi Sis wa Nuhin sareng Nabi Nuh wa Hudin sareng Nabi Hud wa Solihin sareng Nabi Solih ma'a qaumihim sarta kaumna ieu nu sadaya wa Ibrahim sareng Nabi Ibrahim ma Numrudin sarta najan Numrud wa abihi jeung bapana Ibrahim
wa Yaqub jeung Nabi Yaqub ma bani sarta putrana Yaqub wa Yusuf sareng Nabi Yusuf ma ikhwatihi sarta pirang-pirang dulur istrina ieu Yusuf wa Ayyub sareng Nabi Ayyub wa ma jeung perkara ubtulia nu dicobi ieu Nabi Ayyub bihi ku ma wa Musa sareng Nabi Musa ma bani Israila sarta bani Israil ba'da madina sabada perkara najao anu saralamet ieu bani Israil minal bahri ti lautan wa Isa sareng Nabi Isa ma ashabil maidati sartana jalma-jalma anu boga hidangan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma qaumi sartana kaum Nabi sumama ashabihi teras sarta pirang-pirang sahabat Nabi fi yaumil hudaibiyati dina perjanjian Hudaibiyah wa yaumil kismati jeung dina poenan pembagian rampasan hatta qala dugi ka ngadawuh Nabi rohima mugi mika asih sallo Gusti Allah akhi kadulur kuring Musa tegesna Musa laqad udia nyata dipilaraan ieu Musa bi aksara ku anu langkung seueur minhunna tibatan ieu pasobaro mangka sobar Nabi Musa sumama tuluy perkara jaro nu berjalan ieu emak li Abi Bakrin ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bada wafatin nabiyyi dina sabada wafatna Kangjeng Nabi ma sahabati sarta para sahabat khosotan barina tangtu sumama ahli ridati teras sartana ahli murtad sumama teras perkara jaronu berjalan ieu mali sahabati ka para sahabat min muqasati ajlapin nasi tina nyang hareup kalakuan kasarna manusa tina nyang hareup kalakuan kasarna manusa ala kasrotih tilapil maqasidi kana lobana ikhtilaf pirang-pirang tujuan summa tabi'ina teras anu turut kabeh wa tabi'ihim sareng anu turut ka tabi'in ila yaumina nepi ka poenan urang sadayana hadanu ieu palahu mangka eta tetepikeun alim pihim di ieu anbiya was sahabah wat tabi'in uswatun ari aya conto hasanatun anu sae wa rabi'a asaro jeung ari nu ka-14 na eta yakuma yen ngadegkeun ieu si alim bi idhari sunani kana ngadohirkeun pirang-pirang kasunatan wa imatatil bidai jeung ngabunuh pirang-pirang pabid'ahan wa bi umurid dini jeung kana pirang-pirang urusan agama wa ma jeung perkara pinu tetep dina emma masolihul muslimina ari pirang-pirang kamaslahatan muslimin alat toriki netepan kana jalan al ma'rufi nu dikanyahokeun syar'an dina syara al ma'lufi anu berlaku adatan ceuk adat wa tob'an jeung ceuk watek wala yardo jeung teu ridho ieu si alim min af'alihi tina pirang-pirang padamelan alim az-zahira nu nemrak wal batinati jeung anu batin bil jaizi ku anu wenang minhuma tina zahir jeung batin bal yakhudu balik tanyandak ieu si alim nafsau kana dirina alim
bi ahsanihima kana pangsaena ieu dohir batin wa akmalihima jeung pangsampurnana dohir batin. Fa innal ulama mangka sayaktos nari para ulama humul qudwatu hum ari itu ulama al qudwatu eta panutan wa ilaihim jeung ka para ulama al marji'u ari tempat balik fil ahkami dina pirang-pirang hukum. Wahum jeung ari itu ulama hujjatullahi eta saperti hujahna Allah alal awami ka jalma nu bodo. Wa qad yuraqibu jeung terkadang ngawas atau memperhatikeun hum kaya ulama sa al akhidu anu nyokot anhum ti ulama min haisula yang duruna tina sakira teu ningali ieu ulama wayak tadi jeung nuturkeun min hudahum tina petunjukna ulama saha manjalma la ya'lamuna anu teu aruninga ieu ulama. Fa idza lam yantapi mangka dina waktu teu nyuprih manfaat saha al alimu nu berilmu bi ilmihi ku ilmuna alim pagoiruhu mangka ari salianti alim abadu eta leuwih jauh minal intifait tinimbang ngalap manfaat bihi kana ilmi ghairi walihada jeung kulantaran al ulama uhum qudwah azumat mangka gede naon zallatul alimi ti soledatna alim lima kana perkara ya tarot tabu anu nartibkeun ieu ma alaiha kana zallah minal mapasidi nyatana tina pirang-pirang karuksakan liktida'in nasi karna nuturkeunana manusa bi ka alim wal khamisa asyara jeung ari anu ka-15na yuhafido eta yen ngariksa ieu si alim alal mandubati kana pirang-pirang sunnah asyariyati nu bangsa syara al qauliyati nu bangsa ucapan wal fi'liyati jeung bangsa padamelan payulazima mangka misti ieu si alim tilawatal qur'ani kana maos al qur'an wa zikrallahi ta'ala sareng eling ka Allah ta'ala bil qalbi ku hate wal lisani jeung ku lisan wa kadzalika jeung eta nya kitu di saperti tilawatil Qur'an ma'ari perkara waroda nu dongkap ieu ma minad da'awati tina pirang-pirang doa wal adzkari jeung pirang-pirang zikir pilaili dina waktu peuting wan nahari jeung waktu beurang wa minas sholati jeung tina salat wasiyami jeung puasa wa hajjil baiti jeung munggah haji al harami wa hajjil baitil harami jeung munggah haji ka tanah haram mahma qadaro samangsa mampu ieu si alim ala zalika kana hijjul bait wa sholati jeung maos sholawat ala nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi jeung cinta ka nabi wa ijlalihi jeung ngamuliakeun nabi wa ta'zimihi jeung ngagungkeun nabi wal adabi jeung gawe tata krama ingdas sama ismihi dina nalika nguping jenengan nabi wa zikra sunanihi jeung nyarioskeun sunnah-sunnah nabi wasadisa saro jeung ari nu ka-16 eta yu amila yen gaul ieu si alim annasa ka jalma-jalma bimakarimil akhlaki kalawan kamuliaan pirang-pirang akhlak min talaqatil wajhi
tina marahmaina wajah wa ibsa'i salami jeung nyebarkeun salam wa it'amit ta'ami jeung masihan tuangeun wa kadmil goidi jeung nahana amarah wa kafil ada jeung nahana pilara anin nasi ti jalma-jalma wahtimalihi jeung nanggungna ieu ada minhum ti nas wal isari jeung ngelehan watarkil istisari jeung ninggalkeun egois wal insofi jeung adil watarkil istinsofi jeung ninggalkeun nyuprih keadilan wa syukri tafadduli jeung nyukuran anugrah wa ijadi rohati jeung ngayakeun kanyamanan wa sa'yi jeung kalapangan pi qadail hajati dina nyumponan pangabutuh wa badlil jahi jeung nyerenkeun kadudukan pi syafaati dina mere pertolongan wa talatupi jeung belas kasih bil fuqara'i ka pirang-pirang fakir wa tahabbubi jeung nyieun kasenangan ilal jironi ka tatangga wal aqribai jeung pirang-pirang karabat waribki jeung ramah bitolabati ka murid wa i'anatihim jeung nulungan ieu tolabah wa birrihim jeung gawe alusna ieu tolabah wa idza ra'a jeung di mana ningali si aliman ka jalma layatimu nu teu nyampurnakeun man salatahu kana salatna eman wa taharatahu jeung kana susucina eman au syai'an atawa kana hiji perkara minal wajibati tina pirang-pirang kawajiban arsadatah nuduhkeun ieu alim hu ka eman bitalatupin kalawan leuleuy waribkin jeung ramah kama sapertos perkala paala nu midamel saan nabiyu mal a'rabiyyi sarta orang-orang a'rab lamun make iya a'rabiyun eta teh Arab Badawi gitu nu dimaksud orang pelosok aladi anu bala anu kiih ieu ladi fil masjid di masjid wa ma'a Muawiyah bin Hakam jeung sartana Muawiyah bin Hakam hina takallama dina waktos nyarios Muawiyah fi sholati dina nalika salat wasabi asaro jeung ari anu ka-17 na ayu tahira eta yen nyucikeun ieu si alim batinahu kana batina alim suma zahirahu tuluy kana zahirna ieu si alim minal akhlaqir radiati tina pirang-pirang akhlak anu goreng wa yu amiro wa ya'muro gitu jeung ngaramekeun ieu si alim hu kana batin bil akhlaqil mardiyati ku pirang-pirang akhlak nu diridoan paminal akhlaqir radilati eta tetep tisapalina akhlak anu tercela al gillu ari ngunek-ngunek wal hasadu jeung hasud wal bagyu jeung durhaka wal godobu jeung ambek li ghairillahi karna salian Allah wal gishu jeung nipu wal kibaru jeung sombong wariya'u jeung riya wal ajbu jeung ujub bangga diri wasum'atu jeung sum'ah wal bukhlu jeung pedit
wal batoru jeung sombong wa toma'u jeung toma wal khuyala'u jeung sombong wa tanapusu jeung bersaing fid dunya dina haliyah dunya wal mubahatu jeung ngabanggakeun diri wal mudahanatu jeung neangan perhatian wa tazayyunu jeung gawe papaes linnasi pikeun jalma-jalma wa hubbul madhi jeung resep dipuji bima ku perkara lam yaf'al nu teu migawe ieu si alim wal ama jeung lolong an uyubin nafsi tina kaeban diri wal istighalu jeung katungkul an hatina uyubin nafsi bi uyubil khalqi ku kaeban makhluk wal hamiyatu jeung loba ngatur posesif cek awe mah wal asobiyatu jeung fanatik li ghairillahi kasalian ti Allah wal ghibatu jeung ngagosip wan namimatu jeung ngadu domba wal buhtanu jeung bohong wal kadibu jeung tegesna bohong wal puhsu jeung jorok fil qauli dina cariosan wahtiqarun nasi jeung ngahina manusa fal hadzaro mangka kudu waspada si alim al hadaro kana waspada nu sanyana min hadhi sifati tina ieu pirang-pirang sifat al khabisati nu awon wal akhlaqi radilati jeung akhlak anu tercela fa inna sanyana ieu sifat babu kulli syarrin eta jadi pintu setiap kaawonan bal hiya balik tari ieu sifat asyaru eta karuksakan kulluhu tegesna sakabehna syarrun wa qad bulia jeung nyata diuji sabadu ashabin nupusi sapali pirang-pirang nu boga nafsu al khabisati nu goreng min fuqaha izamani ti pirang-pirang ahli fikih zaman ayeuna wa ulama ihi jeung para ulama na ieu zaman bikasrotin ku ngalobakeun min hadis sifati tina ieu pirang-pirang sifat ilaman kecuali jalma asoma anu ngajaga hukaman sa Allah Gusti Allah la siaman terutama al hasadi dengki wal ujbi jeung bangga diri waria jeung ria wa takaburi jeung takabur wa adwiyatu hadil amrodi jeung ari pirang-pirang obatna ieu panyakit mustaufatun eta dihimpun fi kutubir raqaiq dina kitab anu ngaluluhkeun hate paman mangka sajalma roda nu ngamaksud man tathhiro nafsihi kana nyucikeun dirina man minha tina ieu amrod palai mangka mistika man bitil kal kutubi ku ieu pirang-pirang kitab wa min anpaiha jeung tina sapalih manfaatna ieu kutub wal topiha jeung pangleutikna ieu kutub Kitabu Bidayatil Hidayati ari kitab Bidayatul Hidayah Murokil Ubudiyah kagungan Imam Ghazali lil Imamil Ghazali kagungan Imam Ghazali rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu wa min adwiyatil hasadi jeung tina obat sifat hasud al fikru ari mikir bi annahu karna sanyana ieu hasud teh i'tiradun eta nentang alallahi ka Gusti Allah bi hikmatihi dina hikmahna Allah al muqtadiyati anu nunjuk tahsisol mahsudi kana ngahususkeun anu didengki
bi nikmati ku nikmat ma sartana perkara pihi nu tetep dina hasud min ta'bil qalbi tina kacape hate wa ta'dzibihi jeung nyiksa kolbun bima ku perkara la dororo anu teu madarat eta tetep pihi dina emma alal mahsudi kajalma anu dihasud wa min aduyatil ujubi jeung eta tina sapalina obat sifat ujub tadzakuru ari eling anna ilmahu kana sanyana ilmuna alim wapah mahu jeung mahamna ieu si alim wa jaudata dihnihi jeung alus pikiranana alim wa pasohatahu jeung pasehna ieu si alim wa ghairu dalika jeung salian tinu kabeh minan ni'ami tina pirang-pirang nikmat padlun eta teh anugrah minallahi ta'ala alaihi kaya alim wa amanatun jeung jadi titipan liar'a supaya ngajaga si alim hak kana amanah hak qori'ayatiha kana hak ngajaga amanah wa anna mu'tiyaha jeung sanyana anu masihan iyahu kaya alim qadirun eta dat anu kawasa ala salbiha kana narikna ieu paham min huti alim pitor pati ainin dina sakrecepanon wa ma jeung perkara wa madzalika jeung henteu ari itu salbun alallahi ka Allah bi ajizin eta nu sulit pahaminu mangka kudu ngarasa aman jalma-jalma pahaminu naha kitu ngarasa aman jalma-jalma makrollahi kana tipu daya Allah bendon Allah palaya manu mangka ulah ngarasa aman makrollahi kana tipu daya Allah ilal qaumu sa ilal qaumu kecuali kaum al khosiruna anu rarugi ieu kaum wa min adwiyati riyati jeung eta tina obat sifat riya al fikru ari mikir bi annal khalqa kana sanyana makhlukul lahum sagabena khalqu la takdiruna eta teu kawasa ieu khalqu ala nafihi kana mere manfaatna ieu kulun bima ku perkara lam yaqdi anu teunang toskeun hi kana emma sallallahu Gusti Allah lahu pikeun eman wala ala dororihi jeung teu kana bahayana ieu eman bima ku perkara lam yuqaddir nu teu nakdirkeun hukana ma sallallahu Gusti Allah alaihi ka eman palima mangka karna naon yuhbitu ngalebur jalma amalahu kana amalna jalma wayaduru jeung ngabahayakeun ieu eman dinahu kana agamana eman wayasgulu jeung nungkulkeun man nafsau kana dirina eman bimuraatiman ku ngajaga na jalma la yamliku nu teu ngamilik ieu eman lahu kana ieu nafsu pil haqiqati dina hakikatna naf'an kana manfaat wala doron jeung teu kana madarat ma annallaha sarta sayaktosna Allah yutli'u eta ningalikeun Allahum ka jalma-jalma ala niyatihi kana niatna jalma wa qubhi sariratihi jeung goreng jero hatena jalma-jalma kama sapertos perkara soha anu sohih ieu ma pil hadis dina hadis man ari sajalma samma'a anu masihan nguping ieu man samma'a tah masihan nguping sa Allahu Gusti Allah bihi ka man
Waman jeung ari sajalma roa eta nu ningalikeun eman roa tah bakal ningalikeun sallallahu Gusti Allah bihi ka eman. Wa min ahdiya adwiyatih tiqorin nasi jeung eta ti sapalihna obat ngahina na manusa tadabburu qaulihi ari ngarenungkeun dawuh Allah la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum la yaskhor teu meunang ngahina sa qaumun hiji kaum min qaumin ti hiji kaum sejen asa boa-boa ayyakunu bukti ieu kaum teh khairon leuwih alus minhum ti kaum deui. Al ayah kudu maos anjeun nepi ka tungtung ayat. Wa qali sareng dawuh Allah inna khalaqnakum inna sayaktosna kami khalaqna eta nyiptakeun kami kum ka aranjeun kabeh min zakarin nyatana ti lalaki wa unsa jeung istri ila qauli dugi ka dawuh Allah inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum sanyana pangmulyana di antara aranjeun kabeh indallahi mungguh Allah atqakum eta pangtakwana ti aranjeun kabeh. Qauli dawuh Allah taala pala tuzakku angpusakum pala tuzakku ulah nganggap suci aranjeun kabeh anpusakum kana diri aranjeun kabeh wari Allah a'lamu eta nu langkung uninga. Biman kajalma ittaqo anu takwa ieu eman parubba makana lila terminalna euy wallahu a'lam bishawab. Rabbana